Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum muslimin kaum muslimat di mana bae ayana anu nongton ieu channel atau ngadangukeun anu dimuliakeun ku Gusti Allah tur dipihormat ku simkuring. Simkuring dina waktos ayeuna bade belajar ngabahas bismillah ku berbagai ilmu. Ngawitan ieu bismillah urang bahas ku ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dibacana lapad Allah tarkik kusabab tumiba lapad Allah di barisan JR. Lapad Allah di barisan JR sebelumna disebatna tarkik. Ciri lapad Allah dibaca tarkik aya hiji nyaeta samemeh lapad Allah di barisan JR. Saupami lapad Allah dibaca tafkhim kandel cirina aya dua nyaeta sateu acan lapad Allah di barisan jabar, kadua sateu acan lapad Allah di barisan PS. Contoh Rasulullahi, Rasulallahi. Nah eta anu dibaca tafkhim. Dina lapad Allah panjangna bisa 2 harokat, bisa 12 harokat. Pami 2 harokat janten mad asli. Ari mad asli aya sabaraha hiji? Mad asli teh anu umumna mah aya 3. Mung simkuring mah aya 4. Hiji sateu acan alif di barisan jabar. 2 ya mati santos JR. 3 waw paeh santos baris PS. 4 jabar nangtung salianti dina hamzah. Saupami jabar nangtung di hana hamzah atau luhureun hamzah eta mah sanes mad asli tapi mad badal. Kaduana dina lapad Allah dibacana bisa jadi 12 harakat. Eta mah janten mad ta'dim, hartosna mad ngagungkeun sapertos dina lapad azan. Contoh Allahu Akbar. Tah panjang kan? Maksimal 12 kata eta mah dina lapad azan mah janten mad ta'dim. Maksudna sejak ngagungkeun ka Gusti Allah. Mana kateranganana mad asli teh? Saur dina kitab Tuhfatul Atfal katerangan mad asli teh nyaeta hurufuhu salasatun fa'iha min labdin wayin wahya fi nuhiha. Hurufuhu salasatun fa'iha min labdin wayin wahya fi nuhiha.
Ari huruf mad eta aya tilu huruf alif ya wawu nu katilu. Ari huruf mad eta aya tilu huruf alif ya wawu nu katilu. Eta kateranganana dina kitab Tuhfatul Atfal bet ka-38. Sareng ieu deui hiji deui kana nu bet 40 na. Wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin multazam. Wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin multazam. Syarat mad asli teh aya tilu alif jabar ya jer ps wawu. Syarat mad asli teh aya tilu alif jabar ya jer ps wawu. Eta bet anu ka-40 dina kitab Tuhfatul Atfal tentang mad asli. Kumaha kartos teraskeun. Ayeuna Ar-Rahman alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah mayunan huruf syamsiah nyaeta ro. Naon cenah alif lam syamsiah teh? Alif syamsiah teh nyaeta alif lam matahari. Hartosna matahari urang ningal kana matahari serap teu katingal jelas buleudna matahari. Matahari aya tapi buleudna teu jelas katingal ku urang kusabab serap. Maksadna alif lam syamsiah teh nyaeta alif lam aya tapi teu kakuping alif lamna samar. Conto Bismillahir. Nah nu kakuping kan ro sanes alif lam padahal aya di dinya alif lam. Tah eta tadi sebatna teh alif lam syamsiah. Huruf syamsiah teh aya 14. Nyaeta to, se, sod, ro, ta, dod, da, nun, zai, sin, lam, dal, sin, do. Nah eta nya dicek celoke wios. Saur katerangan dina kitab Tuhfatul Atfal nyaeta dina bet ka-20 Fanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Fanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Tingkah syamsiah kudu diidghamkeun 14 huruf nu dikumpulkeun. Tingkah syamsiah kudu diidghamkeun 14 huruf nu dikumpulkeun. Tib thumma Rahman tapuz dif dhani am da'su adhan nizur syarifan lil karom. Tib thumma Rahman tapuz dif dhani am da'su adhan nizur syarifan lil karom. Tosa sodrota doda jeung nun dal sin doja shin sareng huruf lamna.
tosa sodro tal doda jeung nunna dal sin do jasin sareng huruf lamna. Ta eta kateranganana teraskeun. Aurrah ro dibaca tafkhim. Ciri ro dibaca tafkhim aya 4. Hiji ro di barisan jabar, 2 ro di barisan PS, 3 samemeh ro di barisan jabar, 4 samemeh ro di barisan PS. Eta ciri ro dibaca tafkhim. Ciri ro dibaca tarkik aya 2. Hiji ro di barisan JR, 2 samemeh ro di barisan JR. Kumaha kahartos? Teraskeun. Ar-Rahman, ma dibaca panjang. Cirina jabar nangtung. Asal kalimahna mah mim alif jabar ma. Dibuang alifna supados ringkes kalimahna, maka saur katerangan al alamah latuh dapu abadan. Ciri mah ulah dibuang salalawasna. Kanggo ciri alif nangtung maka jabarna ditangtungkeun nuduhkeun kana asalna eta jabar teh tina alif. Jadi we panjang. Rahman jadi naon? Jadi mad asli. Kusabab mim di barisan jabar nangtung. Tos dijelaskeun tadi. Teraskeun. Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lam syamsiah. Tos dijelaskeun tadi. Ro tafkhim. Tos dijelaskeun tadi. Rohi. Hi panjang. Tacan digabungkeun kana mim janten mad asli. Cirina ieu pae santos baris JR. Penjelasan mad asli entos tadi. Tapi sopami digabungkeun kana mim Ar-Rahim. Janten mad arid li sukun. Panjangna genep harkat. Saharkat teh sakumaha? Saalif teh 2 harkat. Kumaha? 2 harkat teh kumaha? 2 detik perkiraan mah atau 2 ketukan. Lamun genep ketukan kira-kira genep detik. Ar-Rahim. Ciri mad arid li sukun. Hiji huruf mad ngabutuhkeun sukun. Mana huruf mad? Ya. Anu sukunna mana? Mim. Anyar-anyar disukunkeun. Kadua panjangna genep harkat. Katilu lapatna ditungtung kalimah. Mana? Ar-Rahim. Ditungtung kalimah lapad kalimah bismillah. Terus kaopatna aya huruf anu anyar-anyar disukunkeun. Mana? Nyaeta huruf mim. Eta mad arid li sukun. Saur katerangan dina kitab Tuhfatul Atfal nyaeta dina bait ka-45 wa mithlu da'in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu wa mithlu da'in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu
Lamun anyar datang huruf sukun dina tempat waqaf ta lamun nasta'in. Lamun anyar datang huruf sukun dina tempat waqaf ta lamun jeung nasta'in. Tah sakitu panginten penjelasan ngabahas bismillah ku ilmu tajwid. Mangga urang aos sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna bismillah urang bahas ku ilmu makhraj. Bala wargi anu nonton ieu channel, makhraj teh hartosna tempat kaluar huruf. Tah dina lapad bismillah urang bahas ku ilmu makhraj. Huruf B numutkeun ilmu makhraj dina kitab Jajariyah lebet kana makhraj mim baini syafatain. Hartosna huruf anu kaluar ti antara dua biwir. Huruf anu kaluar tina mim baini syafatain teh aya 3. Hiji wawu, 2 mim, 3 B. Jadi ngucapkeun huruf B teh kedah gerak 2 biwir, luhur sareng handap. Bis huruf sin dina lapad bismillah eta kalebetkeun kana makhraj torfu lisan wa usulus sanaya suflataini. Hartosna tungtung leta adek kana akar waos anu payun handap duanana. Hurufna aya 3 nyaeta zai, sin, sod. Janten ngucapkeun huruf sin teh kedah aya desis. Bis. Nah kitunya. Sod, so, zai, za. Nah, aya desisan. Eta makhraj torfu lisan wa usulus sanaya suflataini. Teraskeun huruf mim. Entos dibahas tadi lebet kana makhraj mim baini syafatain. Lapad Allah alif sareng lam. Alifna bisa disebutkeun alif, bisa disebutkeun hamzah. Ari alif mah alif acan di barisan jabar JR masih keneh asli huruf hijai iya. Ari hamzah mah alif tos di barisan jabar PS JR. Eta disebutna hamzah. Ayeuna bismillahi. Saupami dipegatkeun tina bismi maka ngucapkeun teh Allahi, maka jantan huruf hamzah. Huruf hamzah menurut ilmu makhraj dina kitab Jajariyah lebetna kana makhraj aqsal halqi. Hartosna pangjero-jerona genggerong. Huruf anu kaluar tina aqsal halqi aya 2 nyaeta hiji hamzah 2 ha. Teraskeun bismillahi lam numutkeun ilmu makhraj dina kitab Jajariyah lebet
kana mahraj min awali hafatil lisani ma'ayaliha minal hanakil a'la. Hartosna nyaeta mimiti gigir dua letah sareng lalangit anu nyanding kana eta gigir letah. Hurufna aya hiji nyaeta lam. Janten dina lam teh cicingna dina gigir letah. Huruf anu caricing dina gigir letah teh aya 3. Hiji nu pangluhurna nyaeta huruf lam. Anu kadua huruf nun. Anu katilu deukeut sareng mahraj nun nyaeta huruf ro. Tah nu mimitina mah huruf lam dina gigir letah. Baik letah gigir letah kenca maupun anu katuhu. Teraskeun Allahi ha. Lebet kana mahraj aqsal halqi. Pangjero-jerona gerong tos dibahas tadi. Teraskeun aurrah ro alif lam he aina. He aurrah ngucapkeun he sapertos ngaharewos. Rah. Nah, eta lebet kana mahraj wastul halqi. Tengah-tengah gerong. Huruf nu kaluar tina wastul halqi aya 2 nyaeta hiji he 2 ain. Teraskeun Ar-Rahman mim. Tos dibahas tadi lebet kana mim bainis syafatatain. Ngaji sareng B. Nun lebet kana mahraj gigir letah nyaeta torful lisan tahtal lami qalilan. Hartosna tina tungtung letah sahandapeun mahraj lam saeutik ngala kana beuteungna letah. Hurufna aya hiji nyaeta nun. Eta mahraj nun. Teraskeun Ar-Rahim alif lam ro he tos dibahas. Ayeuna gabungan he sareng iya hi. Eta lebetna kana mahraj jaub. Naon cenah mahraj jaub teh? Nyata mahraj dikala ngucapkeun hurufna bibir kudu molongo. Jadi jaub teh molongo. Rohi sok ucapkeun hi bibir molongonya. Eta mahraj jaub. Ciri mahraj jaub teh aya sababaraha hiji alif santos baris jabar. Contoh ma. 2 ya paeh santos baris jr. Contoh hi. 3 waw paeh santos baris ps. Contoh mu. 4 ya paeh santos baris jabar. Contoh lai. 5 waw paeh santos baris jabar. Contoh au. Eta lebet kana mahraj jaub. Tah sakitu panginten bismillah dibahas ku ilmu mahraj. Mangga urang aos nganggo ilmu mahraj. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayeuna ngabahas bismillah ku ilmu tauhid. Para hadirin anu nonton ieu channel, anu mereyogikeun kana ieu channel, bismillah urang bahas ku ilmu tauhid. Naon cenah tauhid teh? Nyaeta ilmu anu nuduhkeun kana katunggalan atau kaesaan Maha Pencipta atau Khalik atau Gusti Allah. Saur katerangan dina Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Qul wartoskeun ku anjeun, hei Muhammad, huwa ari itu zat Allahu eta Gusti Allah, ahadun anu tunggal atau anu nyalira. Ana bismillah. Bismillah dibahas ku ilmu tauhid urang nyandak kana makna B. Saur katerangan Al-Qur'an 30 juz dikumpulkeun maknana dina surah Al-Fatihah. Al-Fatihah maknana dikumpulkeun dina kalimah bismillah. Makna bismillah dikumpulkeun dina huruf B. Saur katerangan bi makana wa ma yakunu. Bi ti kami saur Gusti Allah, makana barang-barang atau perkara anu tos aya di langit jeung di bumi jeung isina, wa ma yakunu jeung barang-barang anu bakal aya atau nu teu acan aya di langit jeung di bumi, eta sadayana teh ti saha? Ti Gusti Allah. Anu tos aya contoh langit, bumi, isina makhluk. Al-Qur'an, Al-Hadis, ilmu eta makhluk sadayana. Eta tos aya di alam dunya. Perkara anu bakal aya contoh alam kubur nu teu acan maot mah, kiamah, padang mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab, siratal mustaqim, surga sareng neraka. Eta perkara anu bakal aya, eta sadayana teh ti saha? Ti Gusti Allah. Bismillahi. Nah, janten Allah anu ngagaduhan sagala rupina. Anjeunna nyiptakeun ku nyalira, teu aya nu ngarencangan. Nyiptakeun sagala isina. Kartos. Ar-Rahmani, lapad Ar-Rahman janten sifat tina lapad Allah. Ari sifat nujukeun ka Gusti Allah cocok sareng padamelanana. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ku sifat Rahmana Gusti Allah, Gusti Allah teu ngabeda-bedakeun makhluk, baik jin, setan, iblis, manusia, binatang, tumbuhan, sadayana dikasih sagala pamaksudanana. Nu hideung, nu bodas, anu jangkung, anu pendek, anu geulis, anu kasep, anu miskin, anu beunghar, konglomerat, sakarat. Tah eta sadayana ku sifat Rahman Allah kabagean. Maka sing saha jalmi anu ngagaduhan nami Rahman, wayahna eta kedah ditambihan nganggo Abdul.
saupami teu nganggo Abdul berarti nama Rahman bakal bersaing sareng nama pangeran, eta teh tidak boleh. Jadi kedah nganggo Abdurrahman, abdina Allah anu maha welas gitunya. Benten jeung dina sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim sifat Gusti Allah khusus ieu mah kanggo jalmi anu iman. Anu teu iman mah teu asup kana sifat Allah Ar-Rahim, tapi asupna tadi teh kana sifat Ar-Rahman. Tah ayeuna jalmi anu iman ka Gusti Allah teh memang seueur ujianana. Tapi engke di akhirat manehanana bakal menikmati hasil perjuanganana. Nyata ku lapad Ar-Rahim. Naon sababna cenah dina Asmaul Husna nami-nami jenengan Allah anu sararae lapad Ar-Rahman sareng Ar-Rahim bet pangkatna nomor kahiji sareng nomor kadua. Sabab saupamana ieu alam dunya jeung langit jeung sagarupa eusina saupami teu aya sifat Rahman sareng Rahimna Gusti Allah moal aya makhluk. Tah ku sifatna Rahman sareng Rahimna Gusti Allah sehingga makhluk diciptakeun bararetah menikmati hasil dadamelan Gusti Allah. Kunaon? Ku Rahman sareng Rahimna Gusti Allah. Maka susunan dina Asmaul Husna sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pangkatna kahiji sareng kadua. Kumaha kahartos? Eta pembahasan bismillah numutkeun ilmu tauhid. Dicekapkeun sakitu bae pembahasan bismillah sanes waktos diteraskeun kana ilmu nahwu, ilmu sorof, sareng ilmu-ilmu nu sanesna. Sakitu ti sim kuring mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten dina lepatna atau kirangna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.